Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wastapun Fitria Susilawati ti kelas 12 MIPA 5 SMA Negeri Hiji Majalaya. Di dieu simkuring bade mintankeun hiji melulu Sunda nu judulna Nyai jeung Pohasik. Wilujeng nyakseni. Gede-gede terusuhan jog ke sampang ka pasar jama-jama kena jumbu di hadapan Pasir Beas. Halinggung pakewung sarerea katenjona murang mari kubulutus ambek-ambekan kugorowokan. Pak, kuring geus dilupoe teu dahar. Nya raksin leungit beas kieu balieun. Ieu naha kuring kabagian beas anu habeuk. Kasadayana pan kuring tadi tos ngajelaskeun beas tos seueur can aya nu ngirim deui. Teu apal kitu kuring sarerea ngeuseun teu dahar beas tadi timbul disebutkeunnya supaya hargana mahal. Heh, ulah ngomong sangeunahna make jeung nuduh sagala rupa. Terus kamana beas leungitna? Nu pasti kuring mah teu nimbun tanyakeun tuh ka pamarentah. Wah, pamarentah mah teu becus ngokalakeun beas rahayat. Aing lapar. Beas. Urang sangsara tapi loba anu sareunang. Bapak-bapak, ibu-ibu, cing salabar. Pamarentah rek banting tulang ngesehatkeun beas. Cadangan beas nasional aman. Mana buktina jurig? Bapak-bapak, ibu-ibu, pamarentah rek impor beas sagancangna. Nya, tapi urang terus dijajah. Ngan ukur bisa ngimpor jeung tupikeun ngagempor. Moal bisa ngimpor. Da duitna oge dibadog ku koruptor. Lapar, aing lapar. Urang hirup negeri Aranis, tapi urang miskin salawasna.